Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyangakeun salampang wilujeng mugia urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan kinulur karahadiaan sareng salamina kenging pangaping pangjaring ti Gusti nu ulas asih. Tepang deui sareng agan ye ti Rarama Kedaton Cibasale simkuring bade ngajelaskeun soal iket cakraningrat. Umumna wargi ari iket di Sunda mah pasagi atawa juru tilu. Hari iket cakraningrat mah tanapi iket Raja Galuhan, iket Rarama Kedaton Cibasale ngagebar panjang ketah sektos kieu ngagebar. Ya, ngagebar. Naon aya nu kieu teh sebenarnya mah lain barang anyar, nu kieu teh ngaranna karembong. Jadi iket cakraningrat teh sami sareng iket karembong. Karembong sakumaha umumna lalaki anu make iket nyaeta wajib make iket teh nalika manehna manjing dewasa, geus nyaho di kaler kidul kulon wetan, geus nyaho di rupa naon rasa, naon arti pikir jeung naon arti akal. Tah jalma anu bisa naklukkeun naon rupa hal anu sifatna pakalangan nya eta anu geus dewasa, geus nyaho di rupa akal, pikir jeung rasa. Kitu tah warginya. Tah ayeuna urang guar heula ieu barangna, tah sapertos kieu barangna teh karembong. Iket nu pangalusna nyaeta karembong nu dipake nalika urang borogojo lahir, medal kadunya gitu tah, diais ku indung, dieyong-eyong ku indung siga kitu nya. Buah-buah urang teh meureun kiih di dinya, ceurik di dinya gitu tah, seseurian di dinya. Tah eta iket nu pangalusna mah nalika iket eta teh kapanggih deui dipake deui ku urang, tapi lain urang rek dikarembong ku eta, tapi eta teh jadi iket. Nah nya cenah iket karembong ieu bisa jadi iket anu ngahias buuk urang. Insyaallah urang pedar ieu nya anu jelas mah iket ieu teh bakal ngalindungan buuk urang. Tah buuk lalaki Sunda mah buukna nang panjang sapertos kieu tah kitanya. Tah iket Sunda anu biasana pasagi atawa juru tilu eta biasana engkena upami sering dianggo tarik teuing nyanggeud eta biasana jadi sulah atawa botak. Ari iket nu kieu mah wargi ieu insyaallah si buuk teh bakal weuteuh sabab aya bagian-bagian buuk anu kudu meunang aliran darah. Tah henteu pageuh kitu teh nya. Tah sedangkeun lamun iket eta keur teu dipake, karembong eta keur teu dipake wargi, tah sok dipake sal samodaya kieu wargi. Tah nya sal itu bisa nahan angin resep ye, biasa sok ke lalajo mengbal gitu atau lalajo wayang. Tah eta teh iket teh bisa dipake jiga kieu heula ye, lamun teu dipake minangka iket. Sakitu bae heula wargi urang ke contohkeun kumaha carana make iket sakumaha anu tadi disebat ku agan minangka iket cakraningrat atawa iket karembong. Tah ayeuna urang pedar kumaha cara make iket tapi ngagebar siga kieu gara tingali nya. Kali deui ieu teh ngagebar panjang warginya lamun itu aya leuwih ti 1 meter tuh nya, leuwih ti 1 meter, 1 meter setengah. Tah ieu kumaha cara makena? Carana kieu wargi. Tah urang atur heula buukna. Nah, buukna bisa diatur heula siga kieu nya. Bisa dicanggeredkeun teu naon atawa make alat bantu model nu kieu tah. Talikeun heula si ieu mah supaya rapih we nya. Supaya rapi urang beungkeut heula. Sapertos kieu wargi nya. Tah ayeuna urang rak pake ieu. Tah kieu cara makena. Teu aya nu ditalikeun, di mana dilebetkeun, disisipkeun kasebatna teh nya. Terus seepkeun ieu nu ieu sesana. Atur supaya ieu aya bagian-bagian hak atanapi bagian-bagian rambut anu kudu ulah kapendet aliran darahna, aliran getihna. Sapertos kieu sesana canak deui ka dieu. Sapertos kitu nya. Tah ieu sesana disisipkeun ka bagian anu masih muka keneh.
rapihkeun we di dinya tah pamihaya kaca dangdos mangga ningali di dinya tah ieu teh tos rengse tah satos kieu nya atanapi satos kieu tah ieu nganggo iket cara dangdos iket cakraningrat atanapi iket karembong mugi aya mangpaatna billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.